Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampes. Aturan wilujeng wengi ka sadayana para pamirsa, para subscriber YouTube Saung Seeng Official. Kumaha daramang? Alhamdulillah dina dangat ieu wengi ieu tepang deui sareng simkuring anu disaranganku Teh Risrina dina acara Gondam Catur wawancara para pinunjul pasanggiri paguyuban seni Sunda Seeng anu kamari ieu nembe rengse digelar. Nah, supados teu nyangkolong ting kana waktos urang kawitan wae. Haturan wilujeng wengi Neng Silpi apa Isa? Wengi Tani. Alhamdulillahnya. Panginten kanggo patarosanu kahiji urang tiasa di kawitan ku Ambu Risrina, ku Teh Risrina. Mangga Teteh. Waktos kesana. Aturan Neng. Aturan Ambu. Wilujeng wengi daramang sakulawargi Neng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mugia daramang salaminanya. Amin. Mohon kanggo patarosan anu ngawitan panginten sadayana ge hoyong terang pangintennya saha anu janten pinunjul pasanggiri milangkala seeng nu kamari teh saha kitu nya maksudna saha di dieu saha profilna teh saha enggak teras namina saha linggihna di mana gitu pangintennya mangga tiasa dikawitan ti tiasa dikawitan ti Neng heula tuh mangga ti Neng Selfie mangga dikawitan mohon mangga Nepangkeun wasta pun Neng Selfie Puspaningrum linggih di Sukabumi. Mohon terus Nepangkeun wasta pun Muhammad Faisal linggih sami di Sukabumi. Mohon Dupi mah panginten ayeuna teh masih kena pelajar pangintennya anya. Mohon masih. Di mana sekolah teh mun? Di SMAN 1 Sukaraja. SMAN 1 Sukaraja. Reueus teuingnya eta nu ieu mohon sakola gitu maksana bapak guru, ibu guru gitu. Aya salah sawios muridna gitunya anu tuana hanya biasa berprestasi gitu nya. Mohon berprestasi dina bidang seni Sunda. Mohon nakawih gitunya. Dupi Neng mah panginten tos damel panginten Neng ya. Mohon atas. Alhamdulillah. Seni bidang tarik suara ieu teh panginten kumahanya hobi gitu atau napi kumaha gitu. Hobi ti mohon kawitna ti hobi katanya. Mohon dina hobi. Mohon age pangintennya anya terus aya bisa tiasa kasalurkeun oge tiasa aya nu ngabimbing oge pangintennya. Mohon panginten sakitu pangintennya. Patarosan salajengna mangga panginten. Mohon tiasa kumaha ya di carioskeun gitu kumaha pangna ngawitan tiasa seneng gitu karena ieu kawi Sunda karena seni Sunda karena lagu-lagu Sunda gitu anu salarosna di Yuswa atau napi di Neng gitunya rada kumaha gitunya karena lagu-lagu Sunda teh gitu kan tapi ternyata untuk seumuran sareng Neng tiasa gitunya mika reueus mika cinta karena seni Sunda anu wah gitunya dina Yuswa sakieu tos tiasa ngawikeun sakitu saena gitu tah kumaha eta tiasa dugi ka kitu kaseuseurana mah pan Yuswa sakieu teh nu dipikaresep teh sanes kawi Sunda sanes seni urang gitu tapi naon gitu nya kita kaseuseurana iya mangga
Upami kawitna kapungkur kantos diarahkeun ku salah hiji guru di SDN 2 Cijurei. Kawitna teh di kelas 3 SD panginten teras ngiringan event perlombaan di sekolah gitu. Teras dilatih oge ku bapak gitu, Pak Rudi gitu. Enten tiap perlombaan dilatihna pasti ku bapak gitu, ku Pak Rudi. Mohon eta kawitna mah. Neng kumaha manawi Neng gitu. Ya selain Neng gaduh karasa hobi nyelira gitu, kumaha Neng tiasa Campuran ya, jam- teh ngomongnya. Iya, mangga Mangga boleh tuh sama silakan, Neng, Neng. mangga. Santai wae Silakan, Neng. santai. Pertama memang dari kecil memang suka ikut-ikut panggung gitu, lihat-lihat. Jadi suka seneng liatnya gitu. Terus pas kebetulan pas kelas SD suka ikut ngelatih gitu ke papa ke sekolah. Awalnya mah nggak niat ikut lomba karena nggak bisa. Pas udah pendaftarannya ditutup, tiba-tiba pengen ikutan. Ya udah nyobain anak bawang gitu ya ceritanya mah. Iya. Pas lomba ternyata langsung juara 2 sewilayah dulu. Pas 6. Dari situ ikut lomba kawi, pupu, pop Sunda, dari Iya. Selain gitu, panginten Bapak juga sangat mendorong banget ya, mensupport banget ya ke Neng ya gitu. iya. Bisa gitu lagu Sunda, kawi Sunda gitu ya. Kadang ayeuna gitunya AA sarang Neng selfie prestasi anu tos dikengingkeun ya gitunya anu paling tinggi gitu manawi naon wae gitu terus ngiring-ngiring perlombaan naon kejuaraan naon sarang tingkat mana gitu lah. Mohon Pengalaman. ti aheula mangga. Mohon. Upami SD kantos SD mah paling dugi ka kabupaten gitu. Juara-juara di kabupaten. Upami SMP mah alhamdulillah atas ngiringan tingkat provinsi kantos Alhamdulillah. Kantos 2 kali juara katilu duanana gitu. Oh, alhamdulillah. Itu bagja ngiring reueus, Amin. Eta mewakili sekolah atau napi ngiring perlombaan secara pribadi gitu. Pribadi. Mewakili sekolah alhamdulillah. Mewakili sekolah. Terus AA pangintennya motivasi AA ngiringan pasang giri di Seeng kumaha AA gitu. Manawi. Tangtosna anu iyeuna hoyong nambi pengalaman eta nu kahijina hoyong nambi pengalaman sareng etang-etang diajar mun ka disebat ka Seman teu mung hoyong nambi pengalaman we gitu. Nah widang kami ieu gitu. Laras saya bisa. Nah, kanggo Neng selfie ya Neng, mohon motivasina ngiringan pasang giri di saung Seeng ieu kumaha itu Neng? Mencari pengalaman sih, lebih ke mencari pengalaman sama ini kan menantang ya. Apa sih self collab gitu. Self collab. Iya, lebih menantang apalagi sekarang waktu ngapalinnya susah bentrok sama jam kerja. Giliran ada waktu jaringannya jelek, makanya kemarin sampai ke upload yang salah. Perjuangan banget ya Neng. Perjuangan banget. Asalnya juga emang nggak akan ikutan karena memang udah susah waktunya ya mepet sama kerja.
Tapi Iya. disemangatin terus sama Ambulis Rosalina, Iya. sering di chat, ikutan. Oh ya udah nyobain. Oh iya. Gitu jantan motivasi nama sami kirang langkung namanya tehnya gitu jantan nambah pengalaman. Nambah pengalaman. Lebih Ya, dari mengasah susah dan mengasah kemampuan juga gitunya. Apalagi set collab baru. Nyambung tina pangintennya tina set collab. Bagaimana ya tantangan Neng sareng AA tangkosna sulit susah dan pertama kali pangintennya ngiringan set collab ieu teh. Salami ngadamel eta. Kumaha kegagalanana, perjuanganana, ngiringan set collab. Mohon. Mangga ti aheula kendala-kendalana gitu Neng. Mohon. Kami kendala mah dina seueur nu salah gitu, seueur nu salah dina notasi atanapi lirik atanapi salah masuk seueur gitu. Upami jaringan oge kadang aya kadang taya gitu jaringanna janten eta nu janten kendala nama gitu. Upami nu sanesna panginten nya gitu dina jaringan sareng dina tek laguna gitu. Pembikinan video janten eta juga janten kendala nama gitu. Upami Neng selfie kumaha Neng? Kendala lebih di waktu berlatih sih. Tangkos. Berlatih sama jaringan, ngumpulin mood juga. Iya. Sampai habis pulang kerja ya Neng ya. Iya, apalagi kan habis nggak pulang boleh kerja jadi ada capek juga gitu ya. Iya. Ya. Apalagi kan kemarin kebetulan lagi shift malam pulang jam 9. Oh, Baru bisa ngetek. Itu yang pertama aja beres 12:30 malam. Ya Allah. Perjuangan pisan. Perjuangan banget nih. Tapi geuningan alhamdulillahnya tidak sia-sia gitunya. Tidak sia-sia. Perjuangan waktu anu seueur ieu teh gitu. Apa isal kahiji Neng kadua kan janten teu sia-sia perjuangan. Teu sia-sia. Raosanana janten pinunjul kumaha mangga di next selfie heula mohon mangga. Perasaannya seneng karena nggak optimis juara karena yang gagal itu. Jadi pas dapat juara tuh ya seneng alhamdulillah. Percanten gitu nya Neng ya jantan juara teh gitu. Ya. Mohon senang pisannya. Aku kumaha Mohon sami percanten soalna teh kahijina nembe ngiringan sakali ieu gitu. Layutan suara siap collab gitu. Terus oge anu ngiringana seueur senior. Terus Neng gitu ngiringan janten gitu we sami teu optimis kumaha we pada janten pinunjul alhamdulillah. Seueur nu ngiringana sesepuh sadayana gitu. Anu tos parantos ahli gitu dina bidang ieu gitu. Mohon. Panginten ti Neng sareng AA mah cuma berusaha semaksimal mungkin menampilkan yang terbaik gitu. Bermodalkan semangat oge pangintennya. Modal nekat. Tapi percantannya selain berlatih sendiri bermodal semangat gitunya kukiyeng gitu. Panginten aya oge guru nu ngaping rupina mah. Gitu. Nyemangatannya nyupport terus. Saha ta anu langkung utami saha nu nyumangetan AA sareng Neng? Sami. Sami gurunya. Sami, pantesan saguru saelmu teteh ieu teh. Perguruan mohon. Sakedik naros gitu.
emang Bapak kumaha gitu upami ngajarkeun gitunya kah hidup gitunya cara mengolah vokal gitu atau napi kumaha itu kalian tuh memang harus serius harus semangat atau tapi kumaha perasa yeuna AA sareng Neng Silvi gitu upami cara Bapak ngajar gitu upami Bapak Latihannya mah santai sih. Latihannya santai. santai. Nah, terus dari cara ngajarin tiap pagi, misalkan kayak kemarin bulan Sapasi, terus tiap pagi dinyalain. Pokoknya di mana ada neng itu pasti dinyalain. Di lagu Soundtracknya lagu ya. namanya. Pas udah waktunya seminggu lagi, baru dibenerin. Dicoba ganti yang salahnya baru dibener, yang salah terus gitu. dibolak-balik. Janten Neng tiap orang latihan heula, ngedengerin heula di mana leresna, di mana itu kiana tapas bade ieuna panginten Bapak langkung ngaieukeun ieu kali dia panginten kalepatanana kiana kedahna ya. Ka Faisal ge sami rupina mah gitu. Mohon Bapak mah sami sih. Upami nuju ngajar mah santai gitu. Nu diajarkeunna teknik-teknikna gitu dina notasi atanapi nu sanesna. Pas tek video mah tek heula gitu. Terus teraskeun ka Bapak, dicek heula ku Bapak aya nu salah dina ieu wihan deui gitu. Enten kitu we gitu. Gitu panginten mah salajengna patarosan salajengna mangga teteh. Mangga. Sakedik ya hoyong terang gitunya. Dupi ieu naon teh Neng sareng AA mikaresep ka ieu seni kawih gitunya. Nah eta bakat nyalira atanapi aya ti luhurna gitu. Misalkan sapertos Neng mah panginten Neng Selfie mah Tulang Rama pangintennya emang Tulang Rama oge kitu teh icikibung di bidang kawin ieu nya kitu mohon. Nah, kantenan Neng mah panginten aya ti Tulang Rama pangintennya aya darah seni gitu pangintennya. Lungsur ka Neng gitu nya. Tah dupi AA kumaha dupi AA Faisal kumaha. Nah sami kita sepuh atanapi saha ini aki aduh. Sama kami ti pun Bapak mung pun Bapak mah benten genrena gitu. Seperti pop karena dangdut gitu. Tapi terus alit mah di sok diajar-ajar gitu. Nyanyi-nyanyi. Mohon. Aduh, apa Faisal mah rupina tiasa oge ngilan Neng ngadangdut. Ngadangdut. Kan mah kada dicobian ya. Ada malah dangdut. Iya, aman. Memang lemas biasana anu menguasai kawih, menguasai pop Sunda. Karena dangdut biasa ya terus nangge tiasa tangtos Neng percantos biasa tangtos kadang kawis sana si ieu gitunya ai perkawis di pop terus di kawih ka pop gitunya urang teh rada kedah ngulik keneh di kawih gitunya jantan tangtos di pop mah tangtos biasa kakuasai we ka dangdut oge tangtos biasa lah tangtos mohon berarti di kawih mah lumayan gitu dina reueusna dina senggolna nya seueur pisan ieu na gitunya mohon patarosan salajengna panginten dupi harapan kapayuna Neng sareng AA panginten harapan kapayuna kanggo paguyuban urang paguyuban saeng kumaha manawi. Siapa dulu? Enggak pada Neng heula mangga Neng heula. Harapan buat Saung Seeng ke depannya mudah-mudahan dengan adanya Saung Seeng tuh menjadi satu wadah. Jadi satu wadah untuk para
para pecinta seni Sunda Iya. dan bisa mencetak bibit-bibit yang lebih Oh, Iya, Amin, iya, amin. iya. yang lebih berkualitas. Nah, amin. Amin. Ya, kumaha? Mohon sami gitu Sami. mugia paguyuban seni Sunda saeng ieu kapayuna janten tiasa memotivasi penyanyi-penyanyi Sunda gitu. Anu sanesna terus tiasa jadi wadah oge, terus tiasa langkung maju lah gitu. Nuhun. Amin. Nuhun amin. Utamina mah panginten ngamotivasi kanggo masihan contohnya kanggo para nonoman-nonoman sayuswaan sareng neng gitu nya pada langkung mikareueus langkung mikaresep langkung mulai karena seni Sunda kali urang ieu teh kitu nya pangintennya. Janten alhamdulillah janten saeng teh panginten salami ieu kan terkenalna identikna sareng para sesepuh gitu nya dewasa kumaha tapi panginten harapan aa sareng neng panginten kapayuna saung seeng aya oge para nonoman bibit-bibit muda gitu nya anu sami penerus anak seni Sunda gitu nya rupina mah. Anu salajengna panginten aya nu naros ieu sabaraha lami gitu nya aa sareng neng tos gabung ka paguyuban seeng ieu teh gitu. Tos ti iraha gitu panginten. Mangga ti neng heula rupina mah. Neng gabung di paguyuban seeng atau satahun Nuhun. pas bilang kala anu kaopat oge pasanggiri nu ti payun. Tos lami nya ngiring di paguyuban seeng. Pasanggiri nu ti payun pangintennya sa dikawit pasanggiri nu ti payun. Upami aa apa Isal? Kumaha? Sami kantos ngiringan pasanggiri anu pas pertama anu kaopat ya. Mun anu kaopat mung teu diteraskeun waktu eta teh soalna aya pamangan kita aya halangan gitu. Mun teu diteraskeun ngiring saterasna gitu mung sakali ngempalkeun video gitu. Ngiring ke babak selanjutnya gitu. Ini lebar. Teras pangintennya teteh hiji deui panginten hilap. Neng Silpi teh rupina mah salianti janten pinunjul penilaian girang pangajen. Neng Silpi teh janten favorit pinunjul favorit di YouTube-na saung seeng ieu teh. Tah kumaha neng kitu nya. Pangseurna lai. Mohon kumaha kitu ceritana tak neng biasa kitunya janten pinunjul favorit like terbanyak viewers terbanyak juga gitunya ditinggali teh gitu. Neng kumaha usahana gitunya biasa panginten nge-share saseueur-seueurna atau napi kumaha gitu. Margi luar biasa melesatna gitu ya teh. Tapi tinu sanes mah. Mohon kumaha banyak nge-share link nih, lebih banyak nge-share link di sosmed kayak Facebook, Instagram, status WA tiap hari di-share ke grup kerja. Banyak Seueur grupna oge pangintennya neng. Alhamdulillah. Janten anu ngadukung seueur. Alhamdulillah. Seueur nu ngadukung ya. Kitu pina mah tos katampi nya riweudna atanapi hadiahna. Bade Mang Rupi. Segala rupina panginten gitu. Nah, kumaha ya gitu bade semantawis dianggo kumaha bade atanapi tabung atanapi dianggo naon gitu sakedik kepo gitu ya. Mohon mangga ti ahla kumaha upami dia nama alhamdulillah terus katampi sementara si Ima ditabung heula gitu mohon masih ditabung gitu.
Alhamdulillah, saya. Mami Neng, kumaha? Kami. Pakai main. Aduh deh, nengnya. Saya dinikmati neng. Dinikmati aja ya. Hasil kerja keras neng ya. Berjuang di bulan Sapasi. Hasil perjuangan. Perjuangan kurang tidur neng. Iya. Terus Teh Ris badai nu teruskeun deui? Cekap Rupina. Cekap. Panginten kita teh terakhir pangintennya Kak Neng sareng Kak Aa ayeuna panjanten pinunjul kitunya dina pasanggiri nu ayeuna tangtosna seueur support sareng dukungan gitunya kanggo hidup sadayana. Tah kumaha bilih aya nu bade didugikeun ka para pendukung gitunya khususnya panginten ka Ibu Rama sepuh gitu. Mangga tiasa didugikeun. Tiasa ti Aahla gitu mangga. Banding haturkeun nuhun terutama ka orang tua mohon ka keluarga gitu. Terus ka pun guru oge ka Bapak Rudi gitu. Mengaturkeun rebu nuhun parantos ngabimbing ti awal latihan terus ka masuk ka pasanggiri ieu gitu dugi ka pengumumanana gitu dibimbing. Atur nuhun saterasa ka Panata Calagara gitu girang pangajin sareng anu aya di paguyuban seni Sunda ieu gitu mengaturkeun rebu nuhun gitu. Mangga Ti Neng kumaha manawi Neng? Ya terima kasih buat orang tua ya khususnya papa yang selalu mendukung, support, ngasih semangat sampai lagi ngerekam, ikut begadang juga nungguin. Juga buat para penata Calagara juga sponsor yang udah mensponsori ini ya Pasanggiri ini ya mengucapin terima kasih. Sakitu Rupina nu kapihatur wawancara gunem satur sareng para pinunjul pasanggiri paguyuban seni Sunda Seeng anu kalima. Bobat sapanon carang sapakan langkung saur bahe carek Neda Agung cukup lumur jembar hampura anu diteda. Panutup catur pamungkas basa Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.